Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dulur barani sadayana di mana bayayananya wilujeng patepung dangu patepang ngasora ngalangkungan jumantara ye neraskeun jejer carios carita ponok atanapi roman ponok dina jejer carios imutna nu panungtung Yasana Ahmad Bakri bagian kaopat ya. Atuh dulu barani sadayana sumangga supados tenyang kolong kanan wagedos geratatan-tatan ya maranco dina radiona sewang-sewangan dina streaming dina YouTube na anu parantos ngalaik nge-share nya komentaran khususna didoakeun cing ceuyak jembar ku rezeki nu berkah halal kalayan tiasa angkat ka Mekah Mukarramah ka Madinah sesana cing tiasa ngagaleuh sawah mohon anu melimpah ruah pokona mah berkah kah weh lah nya subangga supados teu nyangkolong kana wagetos kaparayun sadayana der digadekeun weh cinek nama budak teh da jangjina mun jadi anak kekawin ka Imas hutang lunas kitu lain naon pingaraneunana ai lain ngawadalkeun mah dulur barani banget sukar diraih pias ngadenge kitu teh telemek panona we anu molotot neuteub ka tinah nu jadi pamajikanana cara ucing ngintip beurit laras kitu eta teh tilas naon ngagarejo duit sagede-gede tilas naon poya-poya sareng saha sukar di kaciri huntunat di kakarakat tapi ngomong mah henteu kadulur geus tega kitu moal lila-lila mah pamajikan ge dijual dimurah mare dipake naon hutang ka warung yei paralun baraid teuing ngomong naon maneh teh tina kadengena ngomong naon lanjang siah kasalaki boro-boro mieu mikiran kasusah nu jadi salaki ieu bakal ka ngadong dolek meujeuhna wae dabongan saha kumaha ulah aya likurna taun aya kurang kumaha satiara rasaan mah huri-huri kalakarek diajak wirang kurang kumaha nyaah kadulur asa ka anak menang ngeujeunkeun sorangan inget ka amanat jenatna mitoha jenatna embu jeung abah kieu nya pamulang tarima ti lanceukna teh dikitukeun teh sukar dijempe teh nemal lur lain hayang diburu handunya barana lain da teu rek ngajual ka nyaah hayang sote nyeung budak hirup rahayu kitunya sangkan budak rahayu teh turutkeun we nya sakahayangna sina jadi pamajikan guru SD nama tak naon gitu rek jadi pamajikan tukang beca rek jadi pamajikan tukang ngadongeng rek jadi penyiar di pamajikan kuli lantung asal kanu bager we baru budakna sukaeun jelema mah yeuh teu diukur ku pangkatna ku harta banda na remeh nu kitu mah remeh ngukur jelema mah ku budina cek tina nolong ayeuna mah dulur barani parah jeung tukang dongeng jeung penyiar ngarti kaharti eta ge tapi cekolot ge ari hirup teh kudu ngukur ka kujur ulah roronjatan ulah marok-marokan karep tapi sabalikna ngapeskeun awak ge teu hade pantar urang teh kudu minantuan ka guru SD mah keheulaan atuh
Ari aya keneh pilihan mah kaharti. Dulur barani anu kuntreng teh kagebah ku hiji sora anu pupun tenan ti luar ngetorokan kana panto imah. Punten, cek sora ti luar. Saha? Cek Sukardi bari muru lawang hareup. Mangga calik di mana sederek teh bade aya pikir saeun naon? Abdi ti Paliwetan ti Negla di Jurung ku Pak RK. Tumaros manawi leres di dieu aya anu jenenganna Imas. Ari kitu, cek Sukardi ngaranyug. Nya kitu deui tina ngagebeg. Sema nanyakeun Imas teh. Aya anu kapergo nuju karitu di rorompok kosong. Ditarewak teras dibarantun ka rorompok Pak RK. Ada ditaros teh ngaku ngaran Imas. Ti dieu cenah ti Sukahaji. Bieu teh abdi naroskeun di dinya tah di warung. Pajar di dieu bumina. Cenah dulur. Hareup geuneuk rai pias deui Sukardi teh. Tina meungpeun ku dua leungeun teu kawawa nahan ka era. Bapak diantos sumping ayeuna kumaha? Cek Sukardi kagebah. Saur Pak RK kedah sumping ayeuna. Atuh dikitukeun teh ngaraho kawas nu sape ka bina-bina. Mangga Titi Bengker. Di mana bumi Pak RK teh? Di Gang Salam nomor 14, Pak. Mangga Titi Bengker. Mangga we ti bayun atuh. Leos mah teh balik. Kadenge henteu. Cek Sukardi bari ti peporongos. Naon kadenge teh? Si Imas ngungkluk. Warahan saha eta teh? Baru warahan saha? Make nanyakeun warahan saha? Warahan di dinya, warahan sia. Ya Robbi. Baru warahan di dieu. Nauzubillahi min dalik. Iraha di dieu ngawara ngungkluk ilaha. Nah di dia teh ungkluk itu. Ari anu ngagugulukeun bobogohan jeung si Kusnandi teh saha? Diantep sina bobogohan di imah diasuh dibupujukeun. Cacarakanana eta teh. Mesatna ayeuna kana ngungkluk. Tah keureut celimun lain si Juri Kusnandi lalakina. Warahan sia eta teh, warahan sia. Teu suka dulur aing diwarah sina ngungkluk. Ini tiak ade tuh. Nyinggah aing mah teu hayang neuleuh deui babangok sia. Dulur barani cek Sukardi. Awakna ngagi dirawahing ku amek. Kleos we init muru ka Negla. Mangga linggi. Cek pribumi. Laras bapak teh anu kagungan saderek jenenganana Imas. Mana ayeuna budakna? Cek Sukardi malik nanya bangun teu sabar geus sayang kumaha boa wahing ku amek. Itu dilabat. Sinakan ieu Ming. Cek pribumi ka baturna anu milu. Ngariung di dinya. Srogek diuk dihandap lebah lawang ngeluk tungkul bangunu era ka bina-bina. Sukardi olohok ngajong-jongan. Laras eta teh tuang rai. Sanes. Da ieu mah teu wawuh. Saha atuh nyai teh? Imas. Di mana ieu mah? Di Sukahaji. Beh mana? Deket sakola gigireunana Palih Kulon. Asa bumi Pasuma leuwah dinya mah. Muhun. Ari kitu putra Pasuma nyai teh.
Sanes ngarencang abdi mah. Red Sukardi ka pribumi. Permios sanes pun adi. Alah, punten bapak, mau gitu jantan benu dak kitu tadi nyariosna karasan sami je dengan anak. Hapunten abi kali riweuh. Jerut turun gura giru balik. Atuh waktu nyampak di imah teh haroong dulu. Sup ka ngon nyampak lomari muka. Papakean bojona geus teu sapotong-potong acan. Kayak diuk mebetkeun maneh kana ranjang. Ngarahu bangun anu capek. Dina hiji waktu Sukardi nganyangan ka kolotna Kusnadi caritakeun harita teh geus aya di jero imah. Aya pikeun saeunaon Aden teh asa rareuwas tara-tarati sasari. Cek pribumi sanggeus nanya saha nu ti mana. Sukardi ngareret heula ka baturna. Dehem deui kawas nu ngulur waktu neangan keur kecap munggaran. Tebih nempangan teh kahiji maksad silaturahmi. Kadua nyelang heula ngadehem deui. Wireh nguping wartos yen pun adi Imas pakait sareng tuang putra cep enggus. Oh, pakait pikir kumaha maksad Aden teh cenah. Eta papasangan sareng pun anak kukupingan teh sareng si engkus. Semohon lajeng kumaha. Inya parantos masket wartos nama. Oh, goreng adat itu pun anak teh. Kumaha maksud bapak teh? Nya maksud pun emang teh ngisinkeun gitu kalakuan pun anak teh. Sanes kitu nanging jempe sajongjongan. Kumaha teh ya Aden? Leuwas pun mang teh ye. Bilih pun anak kumaonam. Maklum zaman ayeuna seueur wartosna. Teu sawios-wios nanging supados janten uning bae. Pun adi teh parantos lami ditunanganeun ka anu sanes kitu tah. Oh, gitu. Rada ngarti ayeuna mah. Supados pun anak teh ulah kumawantun mika hoyong tuang rai. Sanes kitu. Laras. Ku emutan. Gampil pisan eta mah. Teu kudu tebih-tebih angkat ka dieu. Kantun nyauran we tuang rai. Ulang ngalayanan pun anak itu. Sumuhun. Nanging katinggalna parantos masket pisan. Oh, cek emutan pun emang ieu mah. Sakumaha masketna oge ari awewena teu merean mah. Moal aya anu wantuneun talanan telenen laki teh. Nu mawi cekengge kantun nyauran tuang rai. Reng serupina mah. Eta ge parantos. Malah sering nanging geugeuh wae. Nu mawi ayeuna dongkap teh. Oh, janten supados pun emang teh nyariosan pun anak itu manawi
Semohon. Mangga pisan. Cek pribumi. Tapi kaciri dina pas samonana bangun rada jengkel jeung kasal jigana teh. Jung nangtung leos kalawang tengah nempok ka jero. Mana? Ma. Iya nuju ngalaskeun leuteun. Tembal di jero. Singku sinaga dia. Oh. Nya. Engkos. Telila terojol sorongklong munjungan ka Sem. Tah, diuk didinya. Cek bapana. Geus wawuh ka eta katamu. Kenal mah teu acan, Pak. Mung terang we. Saha? Samet seuring ngelemes. Harakana Neng Imas lain. Kusnadi ungeuk. Bari seuli. Tunggul deui. Maksudna sumping ka dieu teh aya pamunutna. Sangkan bapak ngomongan maneh. Engkus ngareret. Neuteub sagedeung ka bapana. Neng Imas geus ditunangankeun sarta teh direnengkeun. Ku kituna maneh ulah tutuluyan wae ngaharepkeun ka Neng Imas. Mun teh mah geus paheut pakait pikir buru-buru pegatkeun. Sangkan ulah jadi panghalang kana pamaksadanana. Kitu Saden. Semohon. Kareunge ku maneh Kusnadi. Cenah bari ngareret ka anakna deui. Kusnadi ungeuk pikiranna mah teuing ka mana. Ka hareuti. Samet ngarenghap meueusan. Ka hareuti henteu. Laju Kusnadi ungeuk. Tong samet ngarti kecapna wunggul. Maneh teh geus gede, geus sawawa. Sakedeung deui baris diangkat jadi guru. Mejeuna bisa mesek harti nu sajati. Mejeuna bisa ngeunteung kana kahirupan sapopoe. Dulur barani teu kaciri naon-naon dina pasemon nu diajak ngomong teh. Teteupna kosong. Ceuk harti anu salancar mah. Maneh teh samet kapiheulaan ku batur sakitu-kituna. Tapi harti anu sajati mah lain samet dinya. Manusia teh di kelas-kelas cara murid di sekolah. Aya anu kelas ningrat, aya anu kelas santana, jeung aya kelas butiti cara urang. Mun di sekolah bisa naik kelas unggal tahun. Dina hirup kumuh mah teu bisa kitu. Butiti mah najan kumaha bae ge moal bisa sajajar jeung seuhang. Didasarkeun di pasar ge semet jadi peling. Disuguhkeun samet matak jaheut kana HTC mah. Moal teu maajar asa dihina disuguhan cau butitina. Cindekna mah Kusnadi hirup teh kudu bisa nepus maneh. Mun heueuh maneh geus kalepasan neuneun pikir ka Neng Imas. Samet dieu we tong tutuluyan. Da puguh lain babad lain tanding teh. Moal teu cara cangkurileung jeung caladi. Matuh dina gowok. Cangkurileung meureun asa dikekeb dina sayang caladi lewang. Aduh, punten Bapak. Tobat sanes kitu maksad abdi teh. Ceuk Sukardi nyelang. Teu pisan-pisan gaduh emutan nyapirakeun ka tuang putra. Kieu sote wirepun adi parantos langkung tip payun di papacanganeun. Sumohon raras kahartos. Cek pribumi nyelang ngareret ka Sema. Najan dileuleuy oge teu burungna kaciri sorana resag. Malik deui ka anakna. Tah geuning. Angot kieu mah. Maneh teh sasat kumawani ngagadabah auhan batur. Pamali edan teh cekolot oge. Urang mah mending nyiar papantaran ameh ngeunah kana hate. Rea keneh awewe teh di dieu oge.
Di lemur orang teu kurang nu geulis, teu kurang wadalan sakola, tong make jauh-jauh panjang gagang. Pek nyiar hayang nu kumaha, ku bapa dituturkeun. Bisi aya nu mere tanyakan hayang gede mas kawina. Maklum zaman ayeuna rea anu resep ngitung juta. Sama 10 bae mah tong make mundur. Ladang cengkeh sausum ge asa moal beak. Pangjurung ti kolot ieu teh sangkaan maneh ulah kumawani nyorang ka saluhureun. Bisi dipajarekeun jojodog unggah ka salu era kaharti. Dulur Barani engkus teu nembal samet ngareng HP. Kaharti henteu omongan bapa teh. Kahartos tembalna bangun hoream. Tah gitu syukur. Jep jempe pahuleng-huleng kawas arca anu ngariung. Sukardi bangun samar polah ngadenge omongan pribumi kitu teh. Kakaraka pikir ayeuna mah yen salah lengkah. Paingan tadi barang pok muka carita pajara teh teu kedah sumping ceuk pribumi teh. Karim megat we budak awewena tong daek ngalayanan asa dijorag kuno nampik meureun. Aya paibasa ditampik sapajodogan. Itu teh mun pihak lalaki datang menta. Beneran pihak awewe teh teu purun, pok anu menta pok anu nolak harita keneh. Ari ayeuna manehna lalaki can puguh kitu kieu sasatna geus miheulaan datang nganteran panampik. Menjeunna rek raheut ke hatena, hanjakal tadina teu kapikir nepikeun ka palebah dinyana. Kitu ceuk pamikirna Pa Sukardi. Mugi ulah jadi bendu re abi sasat ngajaheutkeun manah da maksad masanes kitu teu aya sanes da sihapunten samudaya kalapatan. Ceuk Sukardi atuh samet ungeuk minangkane malana teh pribumi mah. Moalami ngadeheus neda permios. Mangga Aden. Sing percanten. Pun anak moal jadi pamengan kana pamaksadan Aden. Pun emang ngiring doa. Mugi-mugi tuang rai lulus banglus panjang punyung enggoning bumen-bumena. Insyaallah carogean kanu sakupu mah moal aya bare bedanana. Cenah dulur. Leosna ti panganjangan teh bangun ulung se Sukardi. Lir prajurit anu mulang eleh perang. Teu nyangka rek eleh pamor di pasisian. Jauh-jauh kundang siih ngadon ka bintih ku hayam kampung. Dina hiji waktu Imas nampa surat ti Kusnadi. Tamat maca panona ngembeng. Surat ti saha Imas? Ceuk tina. Tenembalan Imas teh. Nu tadi ngembang teh bedah. Ngaragajag gana pipi. Ceurik auk-aukan. Surat teh direbut ku tina laju dibaca. Neng Imas. Tuang raka Raden Sukardi sumping karorompok pun bapa. Maksadna supados abdi ulah kumawantun nahap-nahapkeun maneh ka salira. Margi saurna Neng Imas bade enggal direnengkeun. Dipayuneun anjeunna pisan pun bapa nyeuksekan ka abdi seseepan. Nya harita pisan abdi sadar yen sanes di masyarakat Hindu bae aya kasta-kasta teh. Da di masyarakat urang ge salasna mah aya. Saparantos ngeunteungan maneh preh wae temong kalangkang pribadi teh. Bet leres sanes bangban, sanes pacing, sanes sampaka kuduna. Ku kituna taya sanes amit mundur. Kanggo abdi mah meujeuna eunteub teh di sisi reuma da kapungkur ge lahir di dinya. Kilang kitu
ulah majar lancang nyalutak upami sakali-kalieun abdi nepangan digesan ngimpi. Ilujeng renengan mugia kabiruyungan ginanyar kawilujengan abdi pun kusnadi. Dulur barani sanggeus dibaca kutina gabruk budak teh dirangkul diceungserikan bari digalentoran. Atuh dina hiji poe kacaritakeun Sukardi maksakeun Init ka Karang Tengah kaurut mitohana. Rek nepungan Imas erana mahna takus yen dipajarkeun neuk-teukan bari motongan. Tapi lah haola wae cenah ceuk dina hatena teh. Da geus 2 kali nyuratan ngangkir Imas. Boro-boro datang teu ngawalonan acan. Nyampak teh haroong. Teu araraya ceuk rencang. Kamarana gitu. Duka Bapak mah sareng ibu saurna teh angkat ka Serang. Dupi ibu tina ngalih seun. Ngalih ka mana? Di Candak ku Carogena. Di ditu bumina di pengkeureun kaum. Kebeg we kutan geus nikah deui cenah. Ceuk dina hatena pikiranana ngacacang rusras kabareto kana bumelana kana bageurna nepi ka Imas oge adi beuteungna montelna teh ka manehna. Lakatai we Sukardi teh menang sajongjongan mangajengjen cara araja. Mangga atuh linggih manawi Bapak sareng ibu enggal-enggal sarumping. Asa kagebah ngadenge nu ngomong teh. Da pikiran keur lebah mana boa. Ari Neng Imas. Neng Imas. Nya Neng Imas ka mana? Ngiring sareng rerencanganana. Saha rerencanganana teh? Kukupingan mah Neng Ai kitu jenenganana teh. Oh, ka mana? Tadi itu ka bumina Neng Ai. Irapi muliheunana cenah. Duka da anggoanana ge di Candak sadayana. Moal mulih deui ka dieu rupina mah. Uleng deui bari ngajengjen keneh. Leos we lebah lawang buruan Malik. Punten permios. Si rencang teh bengong nyeung petasnya mah kitu teh. Heuleut sawatara poe leos deui muru lemur ai. Kabeneran nyampak aya keur nyapukeun kalakai di buruan. Geuning Bapak? Cek ai ngabageakeun bangun nu sono. Mana Imas i? Cek Sukardi teu sabar. Linggih bae heula, tembal ai. Mangga lembet, anggo. Cenah barang nenyo Sukardi rek ngelahan sapatu teh. Sup ka jero gek diuk. Ai leos ka tukang. Rek nyalukan Imas meureun cek Sukardi mah dina hatena. Tapi bet ampleng. Camang bae sorangan liuk di kalawang tengah. Geus teu sabar ngadagoan. Hayang geura srog rek diajak balik, rek dipaksa. Ngerakeun ngadon salundang salindung di imah deungeun. Brai panto muka srog ai nanggeuy baki. Mana Imasna? Nu mawi udur Imas teh. Gering kunaon? Duka da tos lami nguyung bae. Kawuh kamari ieu nampi serat di harita teu daek neda acan. Surat ti saha? Ti engkus. Surat kumaha? Manggaatkeun saurna mah. Teu tiasa kumaha abdi teh. Samet nyeungserikan diajak ka dokter gideg. Da sanes ubaraneun dokter sangemna teh. Sakitu mah kawilang kiat damun cara abdi mah duka teuing luluasan boa.
Sukardi ngagebeg ngadenge carita kitu teh. Di mana ayeuna hoyong ninggal? Cek Sukardi bari cengkat. Di canda ku teteh kamari pisan. Ku teteh Muhun ku teteh Tina. huleng wae. Handeuh geus 2 kali asrog teu nyampak. Katiluna kudu asrog ka imah popotongan. Hate sabil diantep piraku udah puguh dulur sorangan. Diteang teu kaduga pikeun datang. Dulur barani sadayana dina hiji waktu Sukardi kasemahan ku Abidin. Ye Udin, imas teh udur teu acan tiasa ditaros laras-laras. Maksad tengke wae upami parantos cager. Mugi aji sabar bae heula. Abidin teu nembak. Samet seuri koneng. Sing percanten bae kangkang. Oh, perkawis neng imas mah teu kedah jadi mana? Temal Abidin. Da abi getos teu ngemut-ngemut. Sukardi ngagebeg. Ngadenge tembalna kitu teh terus alohok neuteub kana beungeut anu diajak nyarita. Leres ulah teu terasan jadi emutan. Har, ning aji sasauran kitu. Kaemut ku abdi moal pisaeun. Kumaha bangsa daji teh? Katinggal sareng kakuping neng imas teh teu purulun ka abdi. Lah, lumrah parawan mah di mana-mana ge. Siga nu sieun, siga nu sangeuk mimitina mah. Tos rangkep mah tara burung runtut. Sering abdi oge nguping dongeng kitu teh. Dongeng baheula. Nanging da marurang kali ayeuna mah benten deui tos garaduh pamilih. Abdi alim gaduh bojo kenging ngareremokeun. Sieun pada ngarancunan. Babakuna mah sieun sangsara hate enggoning rumah tangga engke. Ku emutan moal aya kamarasan. Ari sama bogoh nogencang mah. Da kedaya dasar suka pada suka. Numawi 1000 kali abdi cinta ka tuang rai. Ninggal gelagat kieu mah asa sanes teras geuneun. Aduh, tos gilig mana haji teh parantos. Pun bapa ge emutanana sami sareng abdi. Kumaha cenah saurna? Mohon bener sangemna teh. Tong nyorok kanu teu sukaeun bisi loba tanyakanana cenah. Maha mun maneh cenah engke dijieun kekesed kitu. Dulur barani. Sukardi ngagebeg atuh. Tuluy ngelemes. Era kabina-bina jeung handeuh. Bareto-bareto manehna jeung bapana anu marenta. Wuri-wuri maranehanana nu malunur. Ras inget kana hutangna ka Haji Makbul. Kayak kieu mah gara-gara kudu jualan. Ngalepaskeun warisan ti kolot. Da teu kitu mah pimanaheun bisa mayar hutang. Akhirna pikiranana ngaleok ka Kusnadi. Hanas geus dipegatkeun cenah dibelaan ngalaman wiwirang, meunang wiwirang. ras inget ka imas adina nepikeun ka kageringanana teh awahing kunaon cenah ceuk dina hatena. Amanat inung bapana anu geus taya rikieuna teh titip budak cenah jatni kakeun hirupna. Buktina makalaka disangsarakeun sasat ku manehna diraheutan hatena. Kumaha mun katutuluyan, kumaha mun nepikeun ka hanteuna. Da teu kurang-kurang dongeng anu raheut hate teh. Ras deui kana omongan ai. Kamari ieu majar teh mun ninggang ka manehanana mah luluasan boa. Kumaha mun kitu imas oge.
Oleh waktosna kabojeng sep dulur barani cageula atunya carios. Imutna anu panungtung bagian kaopat. Aya sababak deui dulur rupi namanya kanggo namatkeun ieu carios roman pondok karyana Ahmad Bakri. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun lah saketika bengahan wilujeng nyobanan ibadah sahur oge ibadah saum sareng wilujeng buka anu nuju mancana pas nuju buka mah unur kantun dulu bari sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.